براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. Ieu teh wawaran putusan ti Allah katut Rasulna ka jalma-jalma musyrikin anu jeung maranehna maraneh geus nalikeun pasini. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. Ukituna pek maraneh musyrikin geura ngalalana di ieu bumi 4 bulan jeung sing nyaho saestuna maraneh moal bisa lesot tina siksaan Allah jeung sing nyaho yen Allah teh ngahinakeun jalma-jalma kafir. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. Jeung ieu teh wawaran ti Allah jeung Rasulna ka manusa dina poe Haji Akbar yen saestuna Allah jeung Rasulna megatkeun hubungan ti kaum musyrikin. Kukituna upama maraneh tobat nya hade pisan pikeun maraneh jeung upama maraneh ngabalieur nya sing nyaho saestuna maraneh moal bisa lesot tina siksaan Allah jeung geura bejakeun ka jalma-jalma kafir perkara siksaan anu kacida nyerina. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. Kajaba maranehna anu maraneh geus nalikeun janji pasini jeung jalma-jalma musyrikin sarta satuluyna maranehna hanteu cidra kana janjina saetik oge jeung maranehna hanteu ngabantu ka jalma-jalma anu ngamusuh ka maraneh saurang oge nya geura tedunan ka maranehna janjina nepi ka beak waktuna karana Allah micinta jalma-jalma anu tarakwa. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. Nya upama bulan-bulan haram geus lastari prak geura paehan kaum musyrikin teh di mana wae maranehna kapanggih ku maraneh sarta prak geura boyong maranehna jeung prak geura panjarakeun maranehna jeung prak geura dodoho maranehna di tempat-tempat pangintipan. Tapi upama maranehna tobat jeung ngadegkeun salat sarta nyumponan zakat mah nya bebaskeun wae maranehna teh sina merdeka karana saestuna Allah Maha Jembar Panghampura Maha Asih. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. Jeung upama salah saurang ti antara musyrikin menta panang tayungan ka maraneh pek geura tang tayungan manehna supaya manehna ngadenge kana pidawuh Allah tuluy anterkeun manehna kana tempat
panyalindunganana pangna kitu teh lantaran maranehna kaum anu hante nyarahon. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. Maha bisana kaum musyrikin janji ka Allah jeung Rasulna kajaba jama-jama anu nalikeun janji jeung maraneh di Masjidil Haram nya satungtung maranehna jujur ka maraneh mah atuh maraneh oge kudu jujur ka maranehna saestuna Allah micinta jalma-jalma anu takwa. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. Kumaha rek bisa padahal upama maranehna ngelehkeun maranehna moal mirosea tatali warga jeung moal nyumponan janji ka maranehna ngebubungah maraneh ku sungutna tapi hatena mah hante sarukaeun lantaran kalolobaanana di antara maranehna teh jalma-jalma anu pasek. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. Maranehna ngajual ayat-ayat Allah ku harga anu murah kulantaran eta maranehna ngahalangan tina jalan anjeunna saestuna kacida gorengna saniskara anu ku maranehna dilampahkeun teh. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. Maranehna hante mirosea tatali warga jeung hante nyimponan janji ka kaum mukminin jeung maranehna teh jalma-jalma anu ngaliwatan wates wangen. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. Nya upama seug maranehna tobat jeung ngadegkeun salat sarta nyumponan zakat mah maranehna jadi dulur maraneh dina agama jeung kami ngawincik ayat-ayat kami pikeun anu ngalarti. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. Jeung upama maranehna ngalanggar sumpahna sabada maranehna ngucapkeun janji jeung maranehna ngajejeleh agama maraneh nya pek geura perangan pamimpin-pamimpin jalma-jalma kafir teh karana saestuna maranehna teh jalma-jalma anu hanteu beunang dipercaya supaya maranehna areureun. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. Naha maranehna hanteu merangan jalma-jalma anu geus ngalanggar sumpah-sumpahna jeung rek nundung Rasul padahal maranehna anu ngamimitian merangan maraneh. Naha maraneh sieun ku maranehna nya Allah anu leuwih pantes dipikasieun ku maraneh upama maraneh jalma-jalma anu ariman mah. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين. Geura perangan maranehna ku maraneh
tan wande Allah bakal nyiksa maranehna kuleungeun maraneh jeung anjeunna baris ngahinakeun maranehna sarta nulungan maraneh ngelehkeun maranehna jeung anjeunna bakal nyugemakeun hate kaum mukminin. ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. Jeung anjeunna baris ngaleungitkeun kajengkelan hate maranehna anu ariman jeung Allah baris nampi tobat ti sing saha anu dikersakeun ku anjeunna. Karena Allah teh maha uninga maha wijaksana. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. Nah maraneh nyangka yen maraneh narek diantepkeun bae padahal Allah tacan ngabuktikeun saha jalma-jalma anu jihad di antara maraneh jeung jalma-jalma anu henteu ngajadikeun saha-saha jadi sobat dalitna salian ti Allah katut rasulna jeung kaum mukminin jeung Allah maninggali kana saniskara anu kumaranehna dilampahkeun. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. Hanteu pantes jalma-jalma musyrikin ngamakmurkeun masjid-masjid Allah kalawan maranehna nyaraksi kakupuran dirina sorangan. Maranehna jalma-jalma anu gugur sagala amanah jeung nya di neraka maranehna baris langgeng. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Anu rek ngamakmurkeun masjid-masjid Allah mah ngan wugua jalma-jalma anu ariman ka Allah jeung kana poe akhir jeung anu ngaradegkeun salat sarta nyumponan zakat anu henteu sarieun salian ti ku Allah. Kusabab eta mugia maranehna jadi di antara jalma-jalma anu mareunang pituduh. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Nah ari jalma-jalma anu merenginung ka jalma anu munggah haji jeung anu ngamakmurkeun masjid haram teh kumaraneh disarwakeun jeung jalma-jalma anu ariman ka Allah katut kana poe akhir sarta anu jihad di jalan Allah maranehna henteu sarua mungguhing Allah jeung Allah henteu maparin pituduh ka jalma-jalma anu darolim. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. Jalma-jalma anu ariman jeung anu hijrah sarta anu jihad di jalan Allah ku harta bandana katut jiwana luhur pisan darajatna mungguhing Allah jeung nya maranehna jalma-jalma anu meunang kauntungan. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان
جنات لهم فيها نعيم مقيم. Pangeran maranehna ngabubungah maranehna ku rahmat ti anjeunna ku karido jeung sawarga pikeun maranehna di dinya kasenangan anu langgeng. خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. Kaayaan maranehna di dinya langgeng salawasna karana saestuna Allah di anjeunna aya pahala anu gede. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. Yeuh jama-jama anu ariman maraneh ulah ngajadikeun dulur-dulur maraneh jeung bapa-bapa maraneh jadi pamimpin. Upama maranehna leuwih mikaresep kakupuran batan kaimananana mah jeung sing saha di antara maraneh anu ngangkat maranehna jadi pamimpin-pamimpin nya maranehna jalma-jalma anu darolim. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Pok caritakeun upama bapa-bapa arandika jeung anak-anak arandika jeung dulur-dulur arandika jeung bojo-bojo arandika jeung baraya-baraya arandika jeung harta banda anu ku arandika diusahakeun jeung perdagangan anu ku arandika dipikarempan bisi rugi jeung padumukan arandika anu ku arandika dipika betah ku arandika leuwih dipicinta tibatan Allah jeung Rasulna jeung jihad dina jalana nya pek geura tunggu nepi ka Allah ngadatangkeun siksaana jeung Allah teu maparin pituduh ka kaum nu parasek. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم mudbirin. Sanyana Allah minang pisan nulungan maraneh mukminin di medan perang, tapi di medan perang Hunain nalika maraneh ujub alatan loba balad maraneh nya taya paedahna pikeun maraneh saeutik oge jeung bumi anu jembar oge ku maraneh karasa heurin tuluy maraneh jicir ngalacir. Tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minina wa anzala junudan lam tarawha wa 'adzaba alladhina kafaru wa dzalika jazaa'ul kafirin. Didinya Allah maparin katentreman ka Rasulna jeung ka kaum mukminin. Jeung Allah nurunkeun balad tentara nu teu katenjo ku maraneh
jeung Allah nibankeun siksaan ka jalma-jalma anu kalupur eta teh wawales pikeun jalma-jalma kafir. Tsumma yatubullahu min ba'di dzalika 'ala man yasha'u wallahu ghafurur rahim. Duluy Allah nampi tobat sabada kitu tisingsaha anu dikersakeun ku anjeunna jeung Allah teh maha jembar pahampura maha asih. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi in syaa innallaha alimun hakim. Yeuh jalma-jalma anu ariman, saestuna taya lian kaum musyrikin teh manusa nu najis. Kusabab eta maranehna hanteu meunang ngadeukeutan Masjid Haram sabada tahun-tahun ieu. Jeung upama maraneh sieun jadi miskin, nya engke Allah baris maparin kabeungharan ka maraneh tina kurniana upama anjeunna ngersakeun saestuna Allah maha uninga maha wijaksana. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Rak geura perangan jalma-jalma anu hanteu ariman ka Allah jeung teu ariman kana poe akhir jeung hanteu ngaharamkeun saniskara anu geus diharamkeun ku Allah jeung Rasulna jeung hanteu ngagem agama anu hak. Di antara jalma-jalma Yahudi jeung Nasrani anu geus dipaparin kitab nepi ka maranehna mayar jizyah upeti kalawan taat sarta serah bongkokan. Wa qalatil yahud Uzair ibn Allah wa qalatin nasara al-Masih ibn Allah. Dzalika qawluhum bi afwahihim يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. Jeung urang Yahudi nyarita Uzair teh putra Allah, jeung urang Nasrani nyarita Al-Masih teh putra Allah. Eta teh omongan maranehna ku sungut-sungutna kawas pok-pokan jalma-jalma anu kalupur ti heula. Allah ngabinasakeun maranehna kumaha pangna maranehna nepi ka ngabalieur. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Maranehna ngajadikeun ulama-ulama na jeung rahib-rahibna jadi pangeran salian ti Allah jeung nganggap pangeran ka Al-Masih anak Maryam, padahal maranehna hanteu diparentah anging supaya ibadah ka pangeran nu maha tunggal. Taya deui pangeran anging anjeunna, maha suci anjeunna tina saniskara anu ku maranehna disarekatkeun. Yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma
نوره ولو كره الكافرون. Maranehna rek mareman cahya Allah ku sungut-sungutna, tapi Allah henteu mikersa salian tinyampurnakeun cahyana, sanajan jalma-jalma kafir teh henteu sarukaeun. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Nya anjeunna anu geus ngutus rasulna kalawan mawa pituduh Quran jeung agama anu hak, pikeun anjeunna ngabuktikeun kaunggulanana tina sakabeh agama, sanajan jalma-jalma musyrik henteu sarukaeun. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Yeuh jalma-jalma anu ariman, saestuna kalolobaanana ulama-ulama Yahudi jeung rahib-rahib Nasrani teh ngadalahar harta banda batur kalawan cara anu batil, jeung maranehna ngahalang-halang batur tina jalan Allah. Jeung jalma-jalma anu nyimpen emas jeung perak sarta henteu ngadermakeun dina jalan Allah, nya geura bubungah maranehna ku siksaan anu kacida perihna. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Nya eta dina poean dipanaskeunana harta banda di neraka jahanam, tuluy diistrikakeun harta anu geus panas teh kana tarangna, kana gedengna jeung kana tonggongna, sarta dicaritakeun ieu teh saniskara anu ditimbun ku maraneh pikeun diri maraneh teh, ku kituna prak geura rarasakeun alatan maraneh geus nimbun. Inna iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillahi يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Saestuna bilangan bulan mungguh Allah mah aya 12 bulan. Kaungga dina kitab Allah dina mangsa anjeunna ngayugakeun langit katut bumi, di antarana aya oge bulan anu mulya. Ku kituna poma maraneh ulah nganiaya diri pribadi dina bulan eta, jeung prak geura perangan kaum musyrikin sakumna, cara maranehna merangan maraneh sakumna, jeung sing nyaho yen Allah teh nyarengan jalma-jalma anu takwa. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufri yudallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman liyuwati'u 'iddata ma harrama Allah فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم
والله لا يهدي القوم الكافرين. Saestuna ngulur-ngulur bulan-bulan haram teh taya lian, jabah di nambahan kakupuran lampah kitu teh nyasarkeun jalma-jalma kafir nyaeta maranehna anu ngahalalkeun dina taun ieu jeung manehanana ngahalalkeun dina taun anu liana pikeun ngajejegkeun bilangan bulan anu diharamkeun ku Allah. Jadi maranehna ngahalalkeun bulan-bulan anu ku Allah diharamkeun, dipapaesan pikeun maranehna amal-amalna anu goreng jeung Allah henteu maparin pituduh ka kaum kafirin. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. Jama-jama ariman, naon sababna upama diparentahkeun ka maraneh prak geura jihad dina jalan Allah, maraneh berat ka dunya, naha maraneh leuwih micinta kahirupan dunya batan kahirupan akhirat. Padahal kahirupan dunya dibandingkeun kahirupan akhirat mah ngan saeutik pisan. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. Upama maranehan teu arindit kapang perangan anjeunna bakal nyiksa maraneh ku siksaan anu kacida beurihna, jeung anjeunna baris ngaganti maraneh ku hiji kaum anu sejen. Sedengkeun maraneh moal bisa ngamadorotkeun anjeunna saeutik oge karana Allah teh maha kawasa kana sagala perkara. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Upama maraneh munafikin henteu daek nulungan manehna Muhammad, nya saestuna Allah geus nulungan maranehna nalika jalma-jalma kafir ngusir maranehna. Maranehna teh anu kadua di antara duaan nalika maranehna di jero guha. Manehna nyarita ka baturna Abu Bakar, poma ulah pisan anjeunna langsa karana saestuna Allah nyarengan urang. Duluy Allah maparin katengtreman anjeunna ka manehna, duluy anjeunna nguatkeun manehna ku bala tentara anu ku maranehna henteu katenjok, sarta anjeunna ngajadikeun kalimah jalma-jalma kafir dihandap, jeung aya kalimah-kalimah Allah anu luhung karana Allah maha gagah maha wijaksana. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Ra-geura arindit boh dina kaayaan enteng boh dina kaayaan berat, jeung geura jihad ku harta banda maraneh katut jiwa maraneh dina jalan Allah. Karana lampah kitu teh leuwih hade pikeun maraneh upama maraneh nyaraho mah. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم
يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. Upama anu diuarkeun ka maranehna teh kasenangan anu nampe mangpaat jeung perjalanan anu pikabungaheun tan wande maranehna bakal nurut ka maneh, tapi eta perjalanan teh rumpil pikeun maranehna mah jeung maranehna bari susumpahan kalayan asmana Allah. Upama kaula sararea bisa mah tan wande kaula sararea bari sindit bebarengan jeung aran dika tah peta kitu teh ngabinasakeun dirina pribadi. Jeung Allah uninga yen maranehna jalma-jalma anu ngabarohong. Afallahu anka lima adhinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina sadaqu wa ta'lamal kadhibin. Allah maparin maaf ka maneh naha geuning Muhammad maneh ngidinan maranehna samemeh tetela pikeun maneh jalma-jalma anu bener jeung kanyahoan jalma-jalma anu barohong. La yasta'dhinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu alimun bil muttaqin. Jalma-jalma anu ariman ka Allah jeung ka poe akhir moal menta idin ka maneh mundur tina jihad ku harta bandana katut jiwana karana Allah uninga ka jalma anu takwa. Innama yasta'dhinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raybihim yataraddadun. Anu menta idin ka maneh teh ngan wungkul jalma-jalma anu henteu ariman ka Allah jeung kana poe akhir jeung anu hatena marang-mang ku kituna maranehna bakal mandeg mayong dina kamang-manganana. Walau aradul khuruj la a'addu lahu 'uddatan walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum wa qila q'udu ma'al qa'idin. Jeung upama maranehna harayangan indit tangtu maranehna baris nyadiakeun bekal tapi Allah henteu mikaresep maranehna arindit ku kituna anjeunna ngahoreamkeun maranehna sarta nimbalan geura caricing maraneh bebarengan jeung jalma-jalma anu caricing. Law kharaju fikum ma zadukum illa khabalan wa la awda'u khilalakum yabghunakumul fitnata wa fikum samma'una lahum wallahu alimun bizzalimin. Upama maranehna arindit bareng jeung maranehna hate nambahan naon-naon salianti ngacaukeun jeung maranehna baris ting sulusup di antara maraneh pikeun nyebarkeun pacengkadan lantaran di antara maraneh aya jalma-jalma anu daek ngadenge ka maranehna tapi Allah maha uninga ka jalma-jalma anu darolim. Laqad ibtaghawul fitnata min qablu wa qallabu lakal umura hatta jaa al-haqq wa dhahara amrullahi wa hum karihun. Saestuna maranehna seja nimbulkeun fitnah di anggalna jeung maranehna ngusutkeun perkara-perkara pikeun maneh nepi kadatang hak jeung tetela pisan urusan Allah sedengkeun maranehna cecebeun. Wa minhum man yaqulu udhalli wa la taftinni ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama lamuhitatun bil kafirin. Jeung di antara maranehna aya nu nyarita inditna kaula cicing jeung poma ulah mitenah kaula sing nyaho yen maranehna geus digebrus kana pitenah jeung saestuna jahanam teh ngurung jalma-jalma anu kafir.
lampir. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. Upama kahadean tumiba ka maneh maranehna hante sarukaeun jeung upama kacilakaan tumiba ka maneh pokna saestuna kaula sararea geus ngajaga diri pribadi dianggalna jeung maranehna ngabalieur kalayan suka bunga. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Pok caritakeun moal aya anu tumiba ka kaula sararea salian ti saniskara anu geus dipastikeun ku Allah ka kaula sararea nya anjeunna anu nang tayungan kaula sararea jeung nya ka Allah kuduna jalma-jalma mukmin tawakkal. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. Pok caritakeun naha taya deui anu didago-dago ku Arandika pikeun kaula sararea teh salian tina salah sahiji tina dua kahadean kaunggulan atawa sahid sedengkeun anu ku kaula sararea didago-dago pikeun Arandika mah nyaeta supaya Allah nibankeun siksaan ka Arandika ti anjeunna atawa ku perantaraan leungeun kaula sararea ku kituna pek geura daragoan saestuna kaula sararea oge ngadago-dago bareng jeung Arandika. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. Pok caritakeun geura dermakeun harta Arandika boh kalawan taat boh kalawan kapaksa tapi moal pisan ditampi derma ti Arandika teh lantaran saestuna Arandika teh kaum anu pasek. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. Jeung henteu aya nu nyegah kana ditarimana derma-derma maranehna nanging alatan maranehna kalupur ka Allah katut ka Rasulna jeung henteu ngadegkeun salat kajaba bari maranehna kardul jeung maranehna henteu ngadermakeun naon-naon kajaba bari maranehna ngarasa kapake. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. Kusabab eta maneh henteu kudu kapincut ku harta-harta jeung anak-anakna saestuna Allah baris nyiksa maranehna ku harta katut anakna dina kahirupan dunya jeung supaya pargat nyawana sajeroning maranehna kalupur. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. Jeung maranehna susumpahan kalayan asmana Allah yen saestuna maranehna kaasup golongan maraneh padahal maranehna lain golongan maraneh tapi maranehna hiji kaum anu karecing. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. Upama maranehna manggih tempat panyelindungan atawa guha-guha boh liang keur nyarumputan wande maranehna buru-buru nyarumput kadinya. ومنهم من يلمزك في الصدقات
الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. Jeung sabagian ti antara maranehna aya nu nyawad ka maranehna perkara sedekah zakat. Nya upama maranehna dibere sabagian tina eta sedekah, maranehna ngarasa bunga. Jeung upama teu dibere sabagian tina eta zakat mah ujug-ujug maranehna nuduh hanteu adil. Walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. Jeung tadating hadena upama maranehna ridho ku saniskara anu dipaparinkeun ku Allah katut Rasulna ka maranehna, bari nyarita cekap Allah kanggo abdi sadaya. Allah miwah Rasulna bade maparinkeun ka abdi sadaya kurniana sayaktosna. Nya ka Allah abdi sadaya miharap. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan min Allah wallahu alimun hakim. Hari eta sedekah zakat teh taya liangan pikeun pakir-pakir jeung anu masakat nu miskin jeung para amilin anu ngurus eta sedekah jeung para mualaf anu keur dililindeg hatena pikeun ngamerdekakeun abid-abid jeung pikeun anu boga hutang pailit jeung pikeun kaperluan dina jalan Allah jeung pikeun jalma-jalma anu beakeun baka dipanyabaan. Eta teh kawajiban ti Allah karana Allah maha uninga maha wijaksana. Wa minhumul ladzina yu'dzuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun qul udhunu khairin lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina wa rahmatun lil ladzina amanu minkum والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. Jeung diantara maranehna aya anu nganyeri nabi bari nyarita manehna mah tukang gogontuhon. Pok caritakeun gogontuhon anu hade pikeun arandika jeung manehna iman ka Allah sarta percaya ka mukminin. Manehna jadi rahmat pikeun jalma-jalma anu ariman di antara maraneh jeung jalma-jalma anu nganyeri Rasul Allah pikeun maranehna siksaan anu kacida peurihna. Yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin. Maranehna bari sumpah kalayan asmana Allah ka maraneh pikeun miharep karidho maraneh, padahal Allah jeung Rasulna anu leuwih hak dipiharep karidoan ku maranehna. Upamanya mah maranehna jalma-jalma anu ariman. Alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulahu fa anna lahu nar jahannam khalidan fiha dzalikal khizyul azim. Nah maranehna hanteu nyerahun yen saha-saha anu ngamusuh ka Allah katut Rasulna nya saestuna pikeun maranehna neraka jahanam. Maranehna baris langgeng di dinya na eta teh kahinaan anu kacida gedena. Yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun. Jama-jama anu munafik teh rempanen bisi diturunkeun ka maranehna hiji surat anu ngabejakeun perkara saniskara eusining hatena. Pok ucapkeun pek ngararejek mah
karana saestuna Allah bakal ngagelarkeun saniskara anu ku arandika dipikarempan. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. Jeung upama maneh nanya ka maranehna tan wande maranehna baris ngajawab, kaula mah ngan ukur sempaguyon jeung ulin-ulinan wungkul. Pok caritakeun naha pantes Allah jeung ayat-ayatna katut rasulna maraneh digareuhgeuykeun. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. Teu kudu maraneh ngasongkeun alasan saestuna maraneh geus kupur sabada ariman. Upama kami ngahampura sagolongan di antara maraneh tan wande kami baris nyiksa sagolongan liana lantaran maranehna teh jalma-jalma anu darosa. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. Lalaki anu munafik jeung awewe anu munafik sabagian ti maranehna sarua jeung anu sabagianna deui. Maraneh nitah ngalampahkeun anu mungkar jeung ngalarang ngalampahkeun anu ma'ruf jeung maranehna ngareupeuh karoret maranehna paroho ka Allah. Kusabab eta jalma-jalma munafik teh jalma-jalma anu parasek. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب muqim. Allah geus ngajangdian pikeun lalaki-lalaki nu munafik jeung awewe-awewe nu munafik jeung jalma-jalma kafir neraka jahanam sarta maranehna bakal langgeng di dinyana. Eta neraka jahanam teh cumpon pikeun maranehna. Allah ngalaknat maranehna jeung pikeun maranehna siksaan nu tetep. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. Kaayaan jalma anu munafik teh sarua jeung kaayaan jalma-jalma samemeh maraneh. Maranehna leuwih kuat tibatan maraneh jeung maranehna leuwih loba harta jeung anak incuna. Ku kituna maranehna geus suka senang ku bagianana. Nya maraneh oge geus suka senang ku bagian maraneh. Cara suka senangna jalma-jalma anu samemeh maraneh ku bagianana. Maraneh geus ngaguguyonkeun cara maranehna ngaguguyonkeun. Maranehna teh jalma-jalma anu gugur amal-amalna di dunia jeung di akhirat. Jeung maranehna jalma-jalma anu rarugi. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Nah tacan kabejakeun ka maranehna beja jalma-jalma anu samemeh maranehna
nyaeta kaum Nuh jeung Ad jeung Samud jeung kaum Ibrahim jeung pangeussi nagri Madian jeung nagri-nagri anu geus dibinasakeun nagri kaum Lut. Geus datang ka maranehna rasul-rasul maranehna kalawan mawa katerangan-katerangan karana henteu pisan Allah dolim ka maranehna. Tapi nya maranehna anu darolim ka dirina sorangan. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Jeung mukminin katut mukminat sabagian di antara maranehna nulungan anu sabagianna deui. Maranehna nitah ngalampahkeun ma'ruf jeung nyarek ngalampahkeun anu munkar sarta ngaradegkeun salat jeung nyarumponan zakat jeung taat ka Allah katut rasulna. Maranehna teh ku Allah baris dipaparin rahmat karana Allah teh maha gagah maha wijaksana. Wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. Allah geus ngajangjikeun pikeun mukminin jeung mukminat sawarga anu dihandapna curcor walungan kaayaan maranehna baris langgeng di dinyana jeung di gedong-gedong anu saligrong di jero sawarga anu langgeng. Sedengkeun karido Allah leuwih gede deui eta teh kaunggulan anu kacida agungna. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Yeuh nabi geura perangan jalma-jalma anu kufur jeung munafik teh jeung masing tegas ka maranehna jeung pangbalikan maranehna teh nya neraka jahanam jeung kacida gorengna eta tempat pangbalikan teh. Yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. Maranehna bari susumpahan kalayan asmana Allah yen maranehna teu nyarita omongan anu kupur. Padahal maranehna teh saestuna geus ngedakeun kalimah kupur jeung maranehna kupur sabada maranehna Islam jeung maranehna miharap naon-naon anu moal bisa kapibanda jeung maranehna henteu ngewaeun kajaba lantaran alatan Allah jeung Rasulna geus ngabeungharkeun maranehna ku kurniana. Tapi upama maranehna tobat kacida hadena pikeun maranehna jeung upama maranehna ngabalieur Allah baris nyiksa maranehna ku siksaan anu kacida peurihna di dunya jeung di akhirat jeung henteu aya pikeun maranehna anu nang tayungan jeung moal aya anu nulungan di ieu bumi. Wa minhum man 'ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Jeung di antara maranehna aya nu geus janji ka Allah saestuna upama anjeunna maparin ka abdi sadaya kurniana mah
tan wande abdi sadaya baris didekahkeun sarta tan wande abdi sadaya baris jadi ti antawis jalma-jalma anu saroleh. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. Tapi nalika Allah maparin kurniana ka maranehna bet maranehna jadi koret mung nyedekahkeun jeung maranehna maralik nukangan sarta ngabalieur. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. Usabab eta Allah ngajadikeun nifaq ka munafikan dina hate maranehna nepi ka poean maranehna papanggih jeung anjeunna alatan maranehna cidra jangjina ka Allah anu ku maranehna geus dijangjikeun ka anjeunna jeung alatan maranehna ngabohong. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. Naha maranehna hante nyarahoeun yen Allah uningaeun kana rasiah maranehna jeung gerentasna jeung saestuna Allah teh maha uninga kana perkara anu goib. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. Munafikin nyaeta jalma-jalma anu nyawat ka mukminin anu sidekah kalawan karepna sorangan nya diguyonkeun ku maranehna nya pikeun maranehna siksaan anu perih. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. Mangmentakeun pangampura boh hanteu mangmentakeun pangampura pikeun maranehna jeung upama maneh mangmentakeun pangampura pikeun maranehna 70 kali oge Allah moal pisan ngahampura maranehna. Kitu teh lantaran maranehna hante ariman ka Allah katut rasulna jeung Allah moal maparin pituduh ka kaum anu pasek. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. Jalma-jalma anu ditinggalkeun teh bungah ku ditinggalkeunana ditukangeun Rasul Allah lantaran maranehna hanteu suka jihad ku harta jeung jiwana dina jalan Allah jeung pokna arandika ulah indit keur panas mentrang mentring pok caritakeun seuneu neraka jahanam leuwih banget panasna upama maranehna nyarahoeun mah. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. Keun maranehna sina seuri saeutik jeung sina ceurik balilihan minangka wawales tina saniskara anu ku maranehna geus diusahakeun. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا
فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. Nya upama Allah mulangkeun maneh ka hiji golongan di antara maranehna, tuluy maranehna menta idin ka maneh pikeun arindit perang, pok geura caritakeun arandika moal arindit perang jeung kaula bebarengan salawasna oge, jeung arandika moal merangan musuh bebarengan jeung kaula sakali oge. Karana arandika saestuna geus kangeuneunahan diuk dianggalna, kukituna diuk wae atuh bebarengan jeung anu caricing. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. Jeung poma pisan maneh ulah nyolatkeun saurang oge di antara maranehna anu paeh, jeung maneh ulah pisan nangtung dina kuburana lantaran saestuna maranehna teh kalupur ka Allah katut ka Rasulna, jeung maranehna teh paehna dina kaayaan pasek. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. Jeung pemapisan ulah kagandam ku harta banda jeung anak-anakna, karana saestuna Allah baris nyiksa maranehna ku harta jeung anak-anakna di dunia, jeung supaya pegat nyawana dina kaayaan maranehna kalupur. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. Jeung upama diturunkeun surat anu nimbalan yen maranehna kudu ariman ka Allah jeung jihad bareng jeung Rasulna, jalma-jalma anu jargud di antara maranehna mah menta idin ka maneh sarta pokna tinggalkeun wae kaula mah bareng jeung jalma-jalma anu dariyu. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. Maranehna ridho bebarengan jeung anu ditinggalkeun karana hate maranehna geus ditutup, nya maranehna hanteu ngalarti. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. Tapi Rasul jeung jalma-jalma anu ariman bareng jeung manehna jihad ku harta katut jiwana, jeung maranehna teh baris menang pirang-pirang kahadean, jeung nya maranehna jalma-jalma anu baragja. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. Allah geus nyawiskeun pikeun maranehna sawarga anu dihandapna curcor walungan, kaayaan maranehna langgeng di dinya na eta teh kaunggulan anu pohara agungna. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. Jeung daratang jalma-jalma anu akon-akon uzur di antara maranehna urang Baduy supaya maranehna diidinan, jeung marugen weh jalma-jalma anu bohong ariman ka Allah katut ka Rasulna, engke jalma-jalma anu kupur di antara maranehna teh baris ditibanan siksaan anu perih pisan. ليس على الضعفاء
ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. Teu jadi dosa pikeun jalma-jalma anu lemah jeung jalma-jalma anu garering jeung henteu oge pikeun jalma-jalma anu henteu boga naon-naon pikeun derma keunana upama maranehna ikhlas ka Allah jeung ka Rasulna. Henteu aya jalan pikeun nyiksa jalma-jalma anu ngalampahkeun kahadean jeung Allah teh maha jembar panghampura maha asih. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. Jeung henteu jadi dosa pikeun jalma-jalma anu upama maranehna daratang ka maneh supaya maneh mere tutumpakan tuluy maneh nyarita kaula henteu boga tutumpakan tupakanan arandika nya maranehna marulang bari rembay Cipanon lantaran nalangsa alatan maranehna henteu boga kamampuhan anu ku maranehna bisa didermakeun. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. Saestuna aya jalan pikeun nyiksa jalma-jalma anu marenta idin ka maneh padahal maranehna jargud tapi maranehna hayang tinggal babarengan jeung anu ditinggalkeun tuluy Allah nutup hate maranehna tapi maranehna hanteu nyarahoan. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Maranehna baris ngasongkeun alasan ka maraneh dina mangsa maraneh balik deui ka maranehna ka Madinah di pangperangan. Pok caritakeun Arandika ulah ngasongkeun alasan kaula moal percaya ka Arandika lantaran saestuna Allah geus ngawartikeun ka kaula kalakuan Arandika jeung Allah katut Rasulna baris ngabuktikeun amal-amal Arandika. Didinya Arandika baris dipulangkeun ka Pangeran nu uninga kana perkara gaib jeung nu nemrak tuluy anjeunna baris ngawartikeun ka Arandika perkara saniskara anu ku Arandika geus dilampahkeun. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. Maranehna bari susumpahan ka maranehna kalayan asmana Allah dina mangsa maraneh baralik deui ka maranehna supaya maraneh henteu gurah geureuh ka maranehna kulantaran eta arantapkeun bae maranehna teh sabab maranehna teh kotor jeung tempat pangbalikan maranehna teh nya jahanam minangka wawales tina saniskara anu ku maranehna geus diusahakeun. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. Maranehna bari susumpahan ka maraneh supaya maraneh ridho ka maranehna nya upama maraneh ridho ka maranehna saestuna Allah henteu ridho ka kaum anu parasek. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله
والله عليم حكيم. Urang Badui leuwih banget kakupuran jeung kamusrikanana jeung leuwih pantes hante nyarahueun wates wangen anu diturunkeun ku Allah ka Rasulna. Tapi Allah Maha Uninga, Maha Wijaksana. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. Jeung urang Badui aya anu mandang yen saniskara anu kumaranehna didermakeun teh minangka dendaan jeung maranehna ngadago-dago balai anu baris tumiba ka maraneh, tapi nya ka maranehna tumibana balai anu goreng teh. Jeung Allah Maha ngadangu, Maha Uninga. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. Jeung sabagian ti antara urang Badui teh aya anu ariman ka Allah katut kana poe akhir jeung mandang saniskara anu kumaranehna didermakeun teh minangka jalan marakeun diri ka Allah jeung miharep pidua ti Rasul. Masingnya yen perkara kitu teh mata kadeuheus pikeun maranehna Allah baris ngasupkeun maranehna kana rahmatna lantaran saestuna Allah teh Maha Jembar Hampura, Maha Asih. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Jeung jama-jama anu ti heula anu mimiti pisan ti antara muhajirin jeung ansor jeung jama-jama anu marilu ka maranehna kalayan ikhlas. Allah mikarido ka maranehna jeung maranehna oge mikarido ka anjeunna jeung Allah nyawiskeun pikeun maranehna sawarga-sawarga anu dihandapna curcor walungan kaayaan maranehna baris langgeng di dinya na salawasna eta teh kauntungan anu agung. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. Jeung ti antara urang-urang Badui saubudeureun maraneh teh aya sawatara munafikin jeung ti antara urang Madinah geus biasa dina kamunafikan anu kumaranehna hante dipikanyaho, tapi kami uninga ka maranehna kami baris nyiksa maranehna 2 kali. Tuluy maranehna baris dibalikeun kana siksaan anu rohaka. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. Jeung sawarehna deui ngaraku kana dosa-dosana maranehna nyampurkeun amal soleh jeung amal goreng. Mugia Allah nampi tobat maranehna lantaran saestuna Allah teh Maha Jembar Hampura, Maha Asih. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Geura pupuh sedekah-sedekah zakat tina harta maranehna anu ku jalan kitu teh maneh ngabersih
bersihkeun jeung nyucikeun maranehna ku sedekahna jeung pek geura doakeun maranehna karana saestuna doa maneh teh jadi katentreman pikeun maranehna jeung Allah mah ngadangu maha uninga. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. Naha maranehna hanteu nyahoan yen Allah nampi tobat ti abdi-abdina jeung anjeunna nampi sedekah-sedekah jeung saestuna Allah teh nu nampi tobat nu maha asih. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Jeung pok caritakeun prak geura digarawe karana saestuna Allah katlut rasulna jeung kaum mukminin baris ngabuktikeun amal arandika jeung arandika baris dipulangkeun ka Allah nu uninga kana perkara gaib jeung perkara nu nemrak duluy anjeunna baris ngawartikeun ka arandika perkara saniskara nu geus dipilampah ku arandika. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. Jeung jalma-jalma liana didagokeun nepi ka aya putusan Allah boh anjeunna baris nyiksa maranehna boh anjeunna baris nampi tobat maranehna karana Allah maha uninga maha wijaksana. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. Jeung maranehna anu ngadegkeun masjid pikeun nimbulkeun kamadorotan jeung kakupuran sarta boga maksud rek ngabengkahkeun kaum mukminin jeung deui minangka pangintipan pikeun jalma-jalma baheula anu geus merangan Allah katut rasulna jeung maranehna bakal susumpahan maksud kaula sarerea mah taya lian iwati kahadean padahal Allah nyaksian yen maranehna teh jalma-jalma anu ngabohong. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Woma maneh ulah ngadeg salat di dinya salawasna karana masjid anu diadegkeun kalawan dasar takwa ti anggalna eta mah leuwih pantes dipake salah ku maneh di jerona aya sawatara jalma anu resep bebersih jeung Allah micinta jalma-jalma anu bersih. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. Ukituna naha ari jalma-jalma anu ngadegkeun wangunan masjid kalawan dasar takwa ka Allah jeung karana miharep karidona teh leuwih hade tibatan jalma anu ngadegkeun wangunanana di sisi gawir anu lungkawing tuluy wangunanana mawa enyeh maranehna ka neraka jahanam jeung Allah teu maparin pituduh ka jalma-jalma anu darolim. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم
والله عليم حكيم. Salawasna wangunan anu kumaranehna diadegkeun teh matak mangmang dina hatena kajaba upama hatena geus ancur jeung Allah Maha Uninga Maha Wijaksana. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. Saestuna Allah geus ngagaleh ti kaum mukminin jiwana katut harta bandana ujalan maparin sawarga ka maranehna perang di jalan Allah dului maranehna maehan jeung dipaehan eta teh janji Allah nu bener anu kaunggah dina Taurat jeung Injil jeung Quran karana naha lain taya anu nohonan janjina leuwih ti Allah ku kituna sing barungah ku dagangan maraneh anu didagangkeun ku maraneh ka anjeunna jeung eta teh kabagjaan anu gede. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Nyaeta jama-jama anu tarobat anu aribadah jeung maruji anu ngalumbara jeung anu raruku anu sarujud anu nitah ngalampahkeun kahadean anu ma'ruf jeung nyarek ngalampahkeun kagorengan nu mungkar jeung anu ngaraksa wates wangen Allah jung geura bubungah kaum mukminin teh. Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu an yastaghfiru lil-musyrikeen walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Henteu menang nabi jeung jama-jama anu ariman mangmentakeun pangampura pikeun musyrikin sanajan maranehna teh baraya anu dareukeut sanggeus tetela pikeun maranehna yen maranehna teh ahli neraka. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه Inna Ibrahim la'awwahun halim. Aya lian mangmentakeun hampura Ibrahim pikeun bapana teh kajaba lantaran janji anu kumaraneh dijanjikeun ka bapana tapi barang geus tetela ka maranehna yen bapana teh musuh Allah nya maranehna lulubaran ti dinya. Saestuna Ibrahim teh jalma anu loba sasambatna ka Allah turta sabar. Wa ma kana Allah liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun. Innallaha bikulli syai'in alim. Jeung hanteu pisan-pisan Allah nyasarkeun hiji kaum sabada anjeunna maparin pituduh kamaranehna nepi ka anjeunna nerangkeun saniskara anu kumaranehna kudu disingkahan. Saestuna Allah Maha Uninga kana sagala perkara. Innallaha lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumit
وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Saestuna Allah nu kagungan karajaan langit katut bumi. Anjeunna ngahirupkeun jeung mateni jeung taya deui pikeun maraneh pamimpin jeung nu nulungan salian ti anjeunna. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. Saestuna Allah geus nampi tobat nabi jeung muhajirin katut ansor anu tarumut dina waktu kasusahan sabada meh dibaralik hatena sagolongan ti antara maranehna. Nya dului Allah mika heman mika asih ka maranehna. Wa 'ala ats-tsalatsati alladziina khullifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. Jeung poma tilu jalma anu ditinggalkeun nu teu milu perang nepi ka bumi jadi heureut karasana padahal bumi teh jembar jeung sesek hatena karasaeunana nepi ka maranehna ngarasa taya geusan lumpat ti Allah kajaba ka anjeunna. Dului Allah nampi tobat maranehna supaya tarobat nya saestuna Allah anjeunna nu maha nampi tobat nu maha asih. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yeuh jama-jama anu ariman geura tarakwa ka Allah jeung maraneh sing kaasup golongan shodiqin jama-jama anu balaner. Ma kana li ahli al-madinati wa man hawlahum min al-a'rab an yatakhallafu 'an rasulillahi wa la yarghabu bi anfusihim 'an nafsihi. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. Hanteu pantes urang Madinah jeung jama-jama ti antara urang Badui anu sabudeureun maranehna naringgalkeun maneh ti Rasulullah jeung hanteu pantes maranehna micinta dirina bari cecep ka Nabi. Kituna teh maranehna moalkeun ku halabhab moal capek jeung moal lapar dina jalan Allah jeung maranehna moal nincak tempat anu bisa ngahudang jalma-jalma kafir jadi ambek jeung maranehna moal manggih ka capek ti musuh anging amal soleh anu geus dipastikeun keur maranehna. Saestuna Allah moal ngaleungitkeun ganjaran pikeun jalma-jalma anu ngalampahkeun kahadean. Wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabiratan wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun. Jeung maranehna hanteu ngadarmakeun boh ngadarmakeun anu leutik boh ngadarmakeun anu gede jeung maranehna hanteu mentas ka hiji lengkob anging dicatet pikeun maranehna karana Allah baris ngabales maranehna ku anu leuwih hadebatan saniskara
anu kumaranehna diamalkeun. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Jeung hanteu pantes mukminin arindit maju jurit kabeh, tapi kacidahadena upama sabagian gede di antara maranehna maju jurit, sabagiana deui ngulik ilmu perkara agama, upama maranehna mulang deui ka maranehna supaya maranehna bisa arati-ati. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilzah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ye jama-jama anu ariman, prak geura perangan jama-jama di antara kafir-kafir anu sabudeureun maraneh teh, jeung sina kapanggih ku maranehna yen maranehna teh perkasa, jeung sing nyaraho yen Allah teh marangan jalma-jalma anu tarakwa. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. Jeung upama diturunkeun hiji surat di antara maranehna aya anu nanya, saha di antara arandika anu tambah imana ku eta suratnya ari jama-jama anu ariman mah beuki narambah imana teh. Bari jeung barungaheun deui. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Jeung ari jama-jama anu dina hatena aya panyakit mah nya beuki nambahan ka kotorana kana kokotorna anu geus aya, sarta maranehna paraeh dina kaayaan kalupur. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marratayn thumma la yatubuna wa la hum yadhakkarun. Jeung naha maranehna hanteu nyarahoeun yen maranehna dicoba saban tauna sakali atawa 2 kali, duluy maranehna hanteu daraekeun tarobat jeung hanteu areling. Wa idza ma unzilat suratun nadhara ba'dhum ila ba'din hal yarakum min ahadin thumma sarafu Sarafallahu qulubahum biannahum qaumun la yafqahun. Jeung upama diturunkeun hiji surat, sawareh di antara maranehna ngareret kanu sawarehna deui, sarta pokna nahaya jalma anu nenjo ka arandika duluy maranehna baruda. Allah ngabalieurkeun hate maranehna lantaran maranehna teh saestuna kaop anu henteu ngalarti. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Saestuna geus datang ka maraneh hiji rasul ti antara maraneh, manehna nandangan susah kana saniskara anu ku maraneh dipika susah, sarta miharep pisan kahadean pikeun maraneh, hemanen jeung asiheun ka mukminin. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim.
nya upama maranehna ngabalieur pok caritakeun cukup Allah wae keur kaula mah taya deui pangeran anging anjeunna nya ka anjeunna kaula sumerah diri jeung anjeunna teh kagungan aras nu agung.